Angkeun mah Jesona nyeri hate ku si Panco nu kapake digawe di dunungan hade sok sanajan gawena ukur sare. Kacaritakeun aya kabar nu matak si Panco sadar terus gawena jadi motekan hidung teu kudu ngadagoan di tatan. Ngadenge kitu Jesona beuki teu suka tapi si Panco teu males ngewa malahan mah ka Jesona sok barang bawa tapi tetep Jesona teu narima kalah nembongkeun beungeut haseum jiga cuka. Omat coba caangkeun sok sanajan can bisa ngahampura tarima kahadean ti manehna